unggal kolot rek barang dahar ngan hayo we urang naon. Lain rek ke kamari balanja teh. Aya geus beak deui. Semua barang dahar teh ditara inget ka batur. Jok. Genge dengan kolot ngomong teh. Naon sih? Kan kamari teh balanja mah geus beak deui. Ini siang bungak dia akan kusorangan. Kok inget ka batur teh ingat siapa? Kan kemarin teh ucuk teh babaturan. Jadi disuguhkeun ka babaturan anu aya we. Berarti ucuk teh inget ka batur lain ku ucuk pungkul. Bisa we sia ngalawan ka kolot teh. Ngomongin nama ka apa mah cuk apaan kolot teh. Rek naon endog rek naget tak sagarupa beliat kan itu. Seputar kita wae mah pan itu keur main game ucuk teh. Terus kita kasaha tuh sia temen teh lain ka budak mah. Ya geus atuh mama teh make Alpagi. Mun sok riweuh teh ngan. Naon teh? Alpagi teh aplikasi teh Alfamart. Jadi mama teh kudu riweuh indit ka Alfamart ayeuna mah tinggal langsung download Alpagi di dinya dina aplikasi. Terus mama tinggal pilih rek balanja naon wae. Hargana ge leuwih murah dibanding di tempat lain mah. Terus didinya mah loba promo nah mama. Promo lagi bisa sampai 60%. Jeung gratis ongkir geunah-geunah ge. Jadi mun mama hayang menang tambahan voucher belanja 15.000, mama bisa make kode referralna April Deals. Oh, balanja ge online jeung praktis di imahnya cuknya. Sok enao balanya tuh kudu ngaganggu ucup. Tuh geus datang. Tuh cepet kan? Daripada nitah ka ucup bari jeung lila kudu di kuliah. Da kitu mah. Asik mah ada wae.